Assalamualaikum. Aki Baya. Ayah. Assalamualaikum. Aki. Jaman, Alhamdulillah Ki. kaya naon itu jang dekat dia Hanya Nuki. yang nyanung, gampang yang nyanung mah jeung aki mah. Yang sadar hiji 10, Sama bating dua Ki. 2 mantep, berat tuh 2 mah ngopi heula ki. Yang nyanungnya gampang, erek ayeuna tuh engke, engke nyanungna siap. Kurang coba ngasugan bisa akinya. Bro, yo kagagahan di zaman baheula yo. Bro, orang bakar-bakar lah di dia jeung aki. Ieu teh kertas lain kertas biasa ieu teh. Bisa urung ke seuneu ieu. Kertas ajaib ieu mah. Di mana Ki? Nah, di baheula we ieu mah. Di dituna da kimi pernah ka itu teh kan geus we di dituna ka baganeng. Nah, bakar-bakar ieu. Yang duanya ada Dok, aku kantek sini dong. Jadi kieu jang. Ujang teh poe kemis, isukan teh kan poe kemisnya. Isukan teh poe kemis, duh ngagokan itu nah. Isukan teh ngebuang jang, Kasup, kaki, anak kanon. Isukan teh poe kemis. Nah, isukan ujang ulah salah kudu meuli hayam beureum jeung nongna ge beureum. Ujang teh tah hayam beureum eta teh peuncit ujang. Getihna kudu hideung. Tah kudu hideung wayahna eta getihna kudu hideung neangan di mana we ayana. Kudu hideung tah si getih eta teh kucurkeun karena sirah pimito haeuna. Insyaallah ujang digelepok modal. Nah, heureuy, aki mah heureuy ieu mah. Hayam beureum, getihna kudu hideung. Tah eta getih teh kucurkeun ka deukeut imah di pinyanungeun ujang lah saha pokona nama eta tah. Wah, hayam eta teh kucurkeun kana deukeut babaturan imah ujang. Tah, sanggeus kitu, nog nu beureum teh daang ujang. Goreng jeung sangu ngaresebeuh. Dah kita dong ngebuat nih kuat sekolah paling wae udah deh bikin sekolah oke ini ulah salah itu lain tau wah aki butuh ya terbirusan mobil lah di mana itu ujang teh Nah, di hilir Ki. tilir wae kemis wadahnya jam sarapan ngajuru inget tuh Ingat. goblok mesti inget punya lutiknya nege Enak Ki. datang sumping Oh, datang. sumping tuh tinggal murah sumping kagak tah kitu we jang pokoknya nama poe kemis isukan mawa ayam pencit ti penting we ngarawulah nyaungeun eta dimentakeun ti penting jam 12:30 lah kurilingkeun tadi pina kana pi imahna insyaallah ujang bakal beunghar hayang beunghar tadi teh hayang beunghar atau hayang nyanung dua nana karong teh budak teh Akeun bae we. aki oge udut pre pamere itu sebenarnya mah dah kitu we jang isukan ujang namun geus ngawurkeun getih ka pi imaheun mitoha ka dieu deui ujang ka dieu deui soalna encan tuntas encan beres bener-bener tah ka dieu deui ujangnya kitu we aya namanya jeung age mah geus penting geus tunuh kitu teh Guys, sekolah. jang tengamplok kan budak teh kurang ajar yo waalaikumsalam goblok teh salah baca nih teh budak teh aduh